mobil. Keras ya tanya. Malah enak berbejakeun ku aing. Bil, Kan rek, anu neangan tuh. naon? Nyaho jabang emok tadi. Terus Atuh ente tita ka ditu. Ente buka hutang. hutang naon? Ih. Boga hutang urang mah. Itu bang emok adi ditu di imah. Ih, ngarang boga hutang naon? Boga hutang urang mah. Iya itu dangguan di ditu. Cenah buka hutang cenah. Henteu, boga hutang urang mah. Urang titah neangkeun ku pemain teh ka dieu. Pan duit lagi ku sorangan, anu bere ku urang 100.000. Ih, sorangan anu nginjem. Kan atas nama sorangan. Ih, pan urang mah dibere ge 100.000 ente mah gede. Atuh kan atas nama sorangan, anu di tengan lain urang, lain ja anu di tengan mah sorangan. Ih. Nanyakeun sorangan tadi di ditu. Jadi kieu di mana ge eta anu di teangan, anu atas nama nyaeta sorangan anu di teangan lain urang. Nah, nya jadi lieur kieu. Itu aing kudu bayaran ke. Bayaran sorangan lah, pan atas nama sorangan. Sorangan panggedean urang mengen beres 100.000 doang ke sorangan. Kan sorangan gini berek kurang 100.000. Atuh Atuh. nama atas nama sorangan. Bayaran mah ku sorangan ya. Orang menek balik keulan.